pamirsa sadayana. Alhamdulillah orang tiasa patepang deui dina acara dongeng Sunda Si Puntung Jawa Tutugan. Biasana Sukanar anu didongengkeun langsung ku Mang Odai tanapi Abah Okib atus pados kenyangkong kana waktos mangga urang teraskeun Si Puntung Jawa Tutugan. Oge tong hilap subscribe-na, like sareng komen. Mangga atuh urang kawitan prung baraya. Pamirsa sadayana, ayeuna urang caritakeun Aki Musani manehna keur andekak sila didamparan ku kulit embe. Cenah urang cililna nyebutna teh embe eta teh pinang baneng. Harita teh keur disangareupan ku pamajid bari ngogorolang nyaritakeun papanggihanna teu sirik ditetek dibejer beaskeun timimiti meunang beja ti warung peuteuy nepi ka manggihan ali mata pirus gurat mas anu geus dipiboga ku Andi anu nurutkeun pamangkuana cenah tinggalin ditinggal bapana anu geus maot nyaeta Ki Rais nu ditandasa ku Bahrowi anu sidik mah matak kepalingan yen eta tes sarua jeung bogana Aki Musani anu dibawa ku Mursan. Sarengsena pamajid cumarita ka Aki Musani. Terus Aki Musani teu gancang ngebrehkeun atawa kedal naon-naon manehna kalaka ngaulang bari panonna semu-semu tungkul siga anu keur nitenan amparan sama. Padahal mah panon betina sakolepat mancok kana kejadian-kejadian nu geus jauh kaliwat perai rupana rupa nu jadi anakna ngadadak narembongan pangna luntah luluasan ninggalkeun mananehanana teh tepira nu jadi alatana mah Mursan teh mika hayang haur koneng nu ayeuna geus dihibahkeun ka Andi tepi rasanya nama tapi alisanya tanamah ieu teh hiji perkara anu kasida pentingna haur koneng teh moal bisa dibikeun kitu bae lamun anu rek nyekelna tacan bener-bener ngawasa pangabisana ngawengku ilmu panemu di dasaranku kebersihan jiwana. Mursan teh waktu harita tatan anjog kana tingkat lebahlinya tingkatanana ku kituna haur koneng teu bisa gampang-gampang dibikeun tapi Mursan waktu dibere penerangan teu kalakah salah tarima nu antukna manehna ngablacet ninggalkeun nu jadi bapa nu disangkana taya ka nyaahna nu jadi bapa teh pira kaning menta haur koneng nepi ka teu dibikeun homo lamun menta motor ninja cenah. Leungit gambaran anak ayeuna breh kaganti ku gambaran beungeus Andi ngalangkang dina bibir panon mun ditelak-telak memang jauh teu memper-memper kana beungeut Mursan tapi kanya manehna ka Andi asa teu mata ka hati lantaran sakitu tatomprokanana ka si Medi oge incu kukutna anu dibawa-bawa ti leutik keneh kapan teu kitu-kitu teuing. Ayeuna sangeus ngadenge dongengna pamajid kitu memang jauh-jauh penasaran bae hayang geura maluru naon sababna nu matak eta ali bet aya di Andi anu cenah mah paninggalan ti nu jadi bapana. Nah bener Bapak Andi teh Mursan atau memang ali teh baheulana ku Mursan pernah dijual atau dibikeun ka Ki Rais. Jadi pada Ki Agid padahal mah Ki kasihan dia teh tanyakeun kumaha pandena Ki Rais
kapan aya cirina piraku teu nyaho lamun nya teh si Andi anak Mursan tangtung manehna teh ingeteun keneh kana cacat ceuli bapana. Pamirsa, akhirna Ki Musani nyarita bangun ngawawaleh ka Pamajid. Sumuhun Pak Guru, nu disebutkeun ku abdi teh jalaran ninggal bubudena Jang Andi harita. Nu dimaksud teh bilih nambah-nambah raheut kana hatena. Ari bade dipaluruh ka Ki Sahudi asa kirang jongjon. Wiraos asa kirang jongjon teh ari di ditu masun ngaraos paur bilih janten ngabarubakeun kana hatena Jang Andi. Leuheung upami leres pami sanes mawi maksud teh Kisahudi nawe urang bantuan ka dieu Pak Guru ongkos supados langkung tumanina be sadar kudu Kisahudi nu ka dieu mah Ki Ajin lantaran urang nu ngarasa perluna nya kapaksa we urang ka urang teh kudu kapak Cipancar atuh ke balero aki teh janten kedah ditaroseun di bumina bae Pak Guru nya Ki Ajin urang bareng we atuh jeung kula tadi itu Pak Guru kitu bade ngesakeun angkat sawios ku abdi we atuh Pak Guru teu nanaon Ki Ajin ongko kula teh geus ngarasa kesel di mah keun sakali ieu mah deuk liar si Medi mah moal dibawakeun da moal lila ieu iraha bade ayeuna kitu da teu acan sonten ieu urang isukan be Ki Ajin keun da masih loba keneh waktu teu perlu gulung gusuh ongko si Medina ayeuna mah keur ngalasuluh ari nyorangan mah budak teh tara rek buru-buru balik dah sok ka ulin heula ke ketepelan tawa tataekan ngalasayang manuk. Ki Mursani ngareret kalebah lawang panto anu kebenaran merongo lantaran karinge aya nu geblik lempang mana orang si Medi bari ngabengkot suluh galing sapanggulan. Panjang umur budak teh geuning diopat ngedon ngerongheap bisa tuh ini ayeuna ge Ki Ajin da budak naga geus datang geuning tapi engke we urang sore-sore supaya datangna ka Cipancarna peuting kitu sae atuh Pak Guru upami leres teh kumaha kitu Ajin sumuhun upami leres teh Jang Mursan abana Jang Andi nu kapenak teh mengukur teu nanaon Ki Ajin mana kitu oge geus pasti pikeun kula mah iwa bisa pasah be kanu mah kawasangan saeutik batuk kula jadi Bang Blas teu boga. Bang Blas kumaha Pak Guru Pamajid ngaliuk heran lantaran teu ngarti kana obrolan nu jadi guru anu teu pupuh halang ujurna. Tak perkara haur koneng ayeuna geus dipiboga ku si Andi. Mari kumaha kitu Pak Guru Pamajid beuki teu ngaltina Ki Musani betujuk-ujuk kana perkara haur koneng saga. Kieu sabenerna mah Ki Ajin pangna si Mursan ini ninggalkeun kula teh lantaran mika hayang haur koneng ku kula teh teu digana-gana dibikeun dumeh tingkat pangabisana harita teh tacan nyukupan nya manehna teh pundung lantaran meureun disangkana teh kula teu nyaah kanu jadi anak tah ayeuna lamun kabuktian si Andi teh anakna si Mursan rada kaubaran oge hati kula keun teu bisa kapimilih ku si Mursan tapi ayeuna kapimilih ku anakna gitu tah sabenerna mah Ki Ajin
anu sebenarnya hal ieu teh teu perlu dicaritakeun dihante-hante oge kula teh ngarasa era bisi pajar leuwihnya kana haul koneng jeung tinimang kanu jadi anak tapi da kitu kanyataanna jalma anu can manyimbang bisa boga hak pikeun ngapimilih eta haul koneng. Oh dupi jangan ditetos dugi kana tingkatna eta kitu Pak Guru. Bisa dicoba ke hajin Aki Musani nyaritana sotek bisi ayah sangkaan di pamaji dian manehna teh maliding sanak cuut kanu hideng ponteng kanu koneng lantaran kapan pamaji oge murid kenena. Kamu abdi mah teh aya emutan duwi ka dinya Pak Guru nu dimaksud teh daya pikiran pikeun nyoba manehanana lantaran tos kesaksian senjangan itu sanes jore-jore dijawab gitu teh Aki Musani kakak mesem satuluyna cung manehna nangtung leos ka dapur rek ngabejaan si Medi supaya suluh teh sangkan terus diasupkeun ka dapur ongko bari rek pepatah yen engke deuk nyabakeun. Pamirsa sadaya Ari Andi anu sanggeusna ngajajabkeun pamaji dina datangna deui ka imah teh jadi ngadon hulang-hulang pengaruh basa tadi balik ti makam bapana anu tacan bisa leungit pisan tina ingetanana ku kituna manehna ngadon ngajentul liuk dina golodog gambaran bapana nu memang samar-samar keukeuh kokolebatan dina beungeutna kajenna tindungna manehna teh sama sekali teh ingeteun teu nyau-nyau acan teu kungsi ngarasa ragaf sarta kanyaah nu jadi indung lantaran ditinggalkeun maot teh sasat leutik pisan. Sabot kitu cepdana nyampeurkeun pugowean di teh lain deui ngaranjugna sarta jantungna jol-jol bae motah ari nu datang cepdana nah ari nu ngalebatina lemutan bet yeus damang naon Kang ningampleng geningan ka andi mah tos teh emut ka dana yeuh ceuk cepdana dina ngabasakeun dirina teh aya ngabdikeun aya dikukul nyebut ngaran rasaeun zaman keur budak keneh meureun. Cepdana geuning nuju kieu we cep mangga calik Andi ngagentak wae membelag-belag maneh mangga Kang cepdana ngoloyong nyampeurkeun geek manehna diuk disidengdang dina golodog urang dilebet teh cep sawios Kang urang ka dituyu angguran kamana cep can naon-naon Andi geus dag tidung jantungna geus stop bae bang cepdana teh tangtu ngajakan ka imahna urang ka balong urang useup Kang tambah kesel teu bisa tuh Kang Andi mah cep Andi mere alasan memang nya teu bisa da meureun kudu nggunakeun dua leungeun ari nguseup mah aya ketang nu nguseup mah paya sareng Amir urang mah urang lalajo we sareng saha deui cep maksudna mah di balong teh heuga aya nyeuis teu aya di sasaha gerahayu geura menang jawaban kitu mah teh parangke deui curut Andi turun bring be arindit lempangna ngarendeng palebas sisimbangan anu deuk ka imahna Pak Haji Sobana teu wulu Andi meuni ratu sok sieun bentrok jeung anu dipika Paul tapi ngemplong mengesan entan sidik teh sasaha tempi katambakan balong sidik taya saurang-urang acan taya anu nguseup ukur kadenge anu
ngegeduk nutu we di saung lisung kawasna be biirah atau pamajikan Adria lantaran teu katembong jirimna. Geuning teh sasaha cep? Andi luak dieuk nempoan anu majar aya Adria jeung Amir keur nguseuh. Kemana nya Pak Iya teh? Jeung Amir bakal ngadon ngepan kayak tuh orang susulannya. Cepdana teu nungguan jawaban lewas bae indit balik deui nu cenah madeg nyusulan Adria jeung Mang Amir. Sedang Andi ngoloyong ka saung lisung nyemperkeun nu keur nutu ari lol nepo ka jero saung. Ari kebeg teh hatena nyeblak ngabarengan latungna jantung menah horeng anu keur ngegeduk nutu teh lain biirah atawa Como tapi nya Nyi Unda Ranang we alias Nyi Sumarni keur ngedekuk nipung deh lamun si Mang Adung dah mah pasangrok jeung dipika ceuceum dipacengceum teh langsung iga bari milik cenah si Mang Adung mah. Andi ngaregog satulina capacipi teu puguh pola sajungjongan ngajengjen ku teu sangka saeutik-eutik acan yen bakal bentrok jeung nu dipika paur. Nyai sarua deui dampang leumpeng nepi ka teu sadar sebut oh my god teh cenah. Sanggeus nyarita teh luk bae tungkul bari leungeun upepang sagala diragap sagala dicabak sanekeun ari hanjang gawe mah diantep atuh halu mah kalaka dicekal ku leungeun katuhuna. Sedangkan di asa beuki teu puguh rasaeun yang harupan Nyai ayeuna karagokna teh alabatan bisa basa tepung munggaran biwira petir kunci tur nyorojot kawas nuliwiniun geus puguh jero dada mah mending ngedurug-dug pangaruh eundeurna jantung. Kesang tiis mending ngopot keluar sabulu-bulu bari hate lain deui ngarasa bingung nya kumaha pilakueun balik deui atawa terus cicing da dirinya maturan bari ngajak ngobrol jeung arek ngobrol keur naon ongkoh bibirna ngadon siga nu rapat tapi ari lila mah pok bae manehna maksakeun nyarita kitu oge sorana teh meuni alaunan bari haros-haros teu beda ti nunggah reos. Kang Andi menuju naon milarian paya punten di kantun atuh nyaritana teh bari nyelengkeungan suku ka tukang hatena geus gilig yen rek ingkah dirinya. Kang Andi soranyi euis ayeuna mah narikan kitu na teh bari mancokeun halu mancokeun beungeutna bade naon euis. Andi ngagelap perlir anu titeuleum ningali anu keur nancupkeun paneuteup anu ngagencang bari temong semu beus. Kang Andi mah sapertos anu teu kena be ka euis teh sareng tos mapohokeun ka Cipancar teh tetapi memang atos Nyeuis tekebat seterusna kakaluk bae tungkul tepisan-pisan namung eta Andi bekita giwur. Andi tenembangan ukur kalenge ngaruhur ngarahuh siga nu capek mentas ngarengkuh nanggung dina tanyakan kumanehna memang geus kajudi kumaha maksud sarta tujuanna carita anu Nyeuis kitu teh. Bari lamun dilenyepan memang bener tapi ieu teh ngandung arti pedah Cipancar ayeuna geus teu jadi tanah anggar lain-lain kitu ngan ieu mah dume-dume samata-mata geus taya lolongkrang tincakeun lantaran kasurung ku rasa karumasaan paribasa pit ngeundeuk-ngeundeuk pasir geus bisa dipaparah moal mencog saeutik oge yen Pak Haji sobana teh moal ridoeun mendek di nya tujuan oge bareto we Nyeuis teh moal make dijodohkeun ka Jang Husen.
puguh kaayaan manehna jeung Nyeis teh puguh sasatna geus bukbrak ebrehna teh kapan dina peutingan karena ngajoraga si Pancar teh. Tapi geuning Pak Haji Sobana teh kalakah ngajurung laku supaya manehna ingkah ti si Pancar. Atuh ngeunaan hubunganna jeung Nyi Tarsia manehna teh lain dipeda katarik-tarik teuing atawa lain maksud rek ubarana teh peda cenah geuning lamun kanyeri ku awewe ubarna kudu ku awewe lain-lain kitu teh nena lain kitu maksudna ngan ieu mah samata-mata kajurung ku kadeudeut hayang ngejait tina kaprihatinanna. Geus karuhan Andi ngadon ngawulang gilar Nyeis ngareret pulilak disusul ku sapinuna panon manco kana beungeut Andi. Tetela Andi teh keur ngalamun panonna molotot teu nenjok jelas dieusi paneuteub kosong. Kang Andi sora Nyeis semu berat kumaha aya naon eus? Andi nemelana agak eueuh pogo asa digebah. Leresnya cariosan Nyeis teh naon teh anu nembe samuhun ya Kang Andi teh aya nama benten layogna ceuk Nyeis bari ngaburilak matana ngereukeuceum anu ningali eus ceuk rarosan mah Kang Andi teh teu pindah lulumpatan hate Kang Andi tetep sakapungkur gambaran anu ngajik dina sanubari tetep keneh nu kapungkur. Anas eta Kang Andi ayeuna sapertos anu benten loyogna nya pantes atuh Nyeis jalanan laga Kang Andi teh teu benten ni kosong malongpong ngaranapan batin anu nyeri peurih jajantung sapertos anu didudutan margi marga lantaran mah eus oge pangiten perantos mah lung rapat ku anjeun Kang Andi sapertos anu leutik burih iuni hayam kabiri daya hojahna sasat eus teh sapertos anu digebruskeun Kang Andi teh daya pisan bebelana Nyeis kitu teh bari delek anu baletona anu kurang-kurang namah matak mulageun jajantung. Andi paparahna mah rek nemalan orok aya kagaruakeun ku Bira anu ngarongheap ka saung lisung barang ningali Andi oge langsung we dedeheman mani teu eureun-eureun geus deukeut ukur ngarenyu bari nyebutkeun beungeut ngaragrageun kana ngadadak rampang rempeng bari masing-masing beungeut tetruy rai bareureum teu beda jeung nu geus ulin papanasan. Nya iraha anggeusna atuh nipung teh jadi namun teu diteang heuh deureuh ahiu ceuk Bira gap kana halu nu keur dicepeng ku Nyeis saterusna mah gedug nu tunuluykeun hansa da ari ulah disaung supados teu tumanina di dieu mah aya nu atutu gerak Bira semu anu ngusir. Andi jeung Nyeis teu nembalan ari lain beungeut mah anu heuceuy sanggeus sababaraha kali diusir-usir ku Bira mah antukna koleset be uduanana nyaringkah ngajauhan Bira anu keur ngagedug nipu. Waktuosna pamiarsa sadayana cag dugi ka dieu dongeng Sunasi buntung jeung tutugan enjing urang tepang deui. Hatur nuhun ka pamiarsa anu tos satia ngabandungan dongeng Sunda ieu oge tong hilap subrek pamiarsa ngabantos kasumangetan dina neraskeun jejer carita ieu. Hatur nuhun wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.